Anjeunna enggal neuteup Rangga Dipa ku teutepan soca pinuh dendam. Duhung nu aya dina cangkengna dicabut, iblis parantos ngerasuk kana jiwana. Hatena ngagebreg poek, atuh teu antaparah deui ngan plus duhung Rangga Wulung niir jantung Rangga Dipa. Sasakala turunan Batuwangi cadu ngadahar hulu hayam. Di Kacamatan Singajaya Kabupaten Garut, pernahna di Kampung Batuwangi Desa Ciudian aya hiji makam nu nepi ka kiwari masih dikaramatkeun ku masyarakat sabudereunana. Malahan teu saeutik nu daratang ti luar wewengkon Garut ngadon jararoh ka eta makam, utamana dina tiap bulan Mulud. Eta makam teh cenah tempat dikurebkeunana hiji raja di kadalaman Batuwangi baheula. Ku masyarakat kampung eta mah tug nepi ka kiwari makam teh salawasna dipulasara. Sabab eta tokoh dianggap leluhurna. Cenah mah di Kampung Batuwangi nepi ka kiwari aya kepercayaan nu masih pageuh dina keyakinan masyarakat eta kampung. Numutkeun kapercayaan masyarakat, cadu pikeun turunan Batuwangi ngadahar hulu hayam. Lamun pacaduan eta dirempak, bakal aya mamalana ka eta jalma. Kumaha atuh cenah sasakalana aya kejadian kitu teh? Ceuk ujaring carita baheula mangabad-abad ka tukang di Kampung Batuwangi aya hiji kadalaman ngaranna Kadalaman Batuwangi. Ari wates sawangkona ti pamegatan Pacing nepi ka pamegatan Cikajang ayeuna. Kadalaman Batuwangi mashhur kacida nalika dinarepatian ku Bagenda Raja Batara Rayu Kinasihan. Salian ti eta Raja Luhung Arif tur wijaksana oge ngagaduhan hiji putri geulis titisan Dewi nu jenenganana Nyi Putri Kentring Manik. Kageelisan, kaayuan tur kabinangkitan sang putri nambahan kasengitan tur kamashuran Kadalaman Batuwangi waktu harita. Sang putri eta jadi lambang kageelisan wanoja balarea alam harita. Sikap paripolah sareng dangdananana dijadikeun panutan utamina ku para wanoja sasamana. Kocap kabinangkitan, kageelisan tur kaayuan Putri Kentring Manik lain ngan saukur Depi Kaajrih di Kadalaman Batuwangi. Tapi kanyatanana seungit kaluar kadalaman eta. Malihan putra mahkota Raja Galuh jenenganana Rangga Wulung nu mashhur kasep, cerdas tur komaraan, ngaraos kasmaran, kapetik asih kapentang asmara kusang putri, mimiti anyar pinanggih paamprok jonghok patepang rarai nu kasep sareng nu geulis nalika Rangga Wulung di piwarang ramana ti Karajaan Galuh kudu ngayakeun gawe bareng dina widang tatanen sareng Kadalaman Batuwangi. Waktu harita pisan jam paring asih nuduaan silih nurus ati ti kawit padu tetep nu sumerep kana mun-munan sapada harita dewa asmara ngancik dina diri sewang-sewangan. Kocap di Karajaan Galuh Rangga Wulung ngagaduhan rai pamaget hiji-hijina nu satya tur satuhu ka anjeunna. Kamana wae angkat Rangga Wulung rai na toleh ngiclik salawasna jadi rencang sarta bumela upami Rangga Wulung ngarandapan marabahaya. Nya kitu deui Rangga Wulung mikanya tur mika asih pisan kanu jadi rai. Teu sirikna lir gula jeung peutna. Ari jenengan rai Rangga Wulung teh nyaeta Rangga Dipa. Singkat carita, nincak sababaraha bulan
Putri Kentring Manik sang Ranggawulung ngaitkeun tali asih. Pihak kulawarga Ranggawulung di Kerajaan Galuh parantos singkil bade ngalamar sang putri. Samemehna kantos Ranggawulung nyuhunkeun saran tur kamandang ti raina nu dipikasih tea Ranggadipa ngeunaan lamaran anjeunna ka Putri Kentring Manik. Rai Kakang Ranggadipa, kadieu gera Kakang aya picarioseun ka Rai, dawuh Ranggawulung dina hiji mangsa. Sumangga Kakang, bade aya picarioseun naon Kakang teh? Rai sayaga ngupingkeun naon nu baris disanggemkeun. Malah Rai bade tuhu ngalaksanakeunana. Wal Ranggadipa, Rai numutkeun kamandang Kakang. Parantos waktosna Kakang ngalamar tur enggal-enggal ka bale nyungcung sareng Nyi Putri Kentring Manik. Ari kamandang Rai kumaha? Ranggawulung naros ka raina. Kakang Ranggawulung nu ku Rai dipikasih. Saupami eta parantos janten kaputusan Kakang, kalayan pinuh ku tinimbangan tangtosna Rai estu sapagodos. Saya nama upami tayah halangan harungan purnama nu bade dongkap, Kakang sareng acek putri enggal bae ka bale nyungcung. Mudah-mudahan sagala harapan urang keng widiti Ramanda Raja. Wal Ranggadipa pinuh kagumbiraan. Liwat sababaraha bulan saparantos Ranggawulung ngalamar sang putri ti kadalaman Batuwangi. Niti wanci nu mustari nincak mangsa nu utama. Poe nu dianti-anti ku kulawarga kerajaan tur sakabeh rahayat. Yaktos poe Jatuk Rami Agung antawis putra Raja Galuh nu gandang kasep ngalenggereng koneng sareng Putri Raja Batuwangi nu geulis sampernik abong Putri Titisan Dewi. Poe harita dua insan istimewa calik dina palaminan. Panganten wanoja nu geulis lir Titisan Dewi Sinta. Kitu deui panganten pameget kasep lir Titisan Batar Rama. Katinggali eta panganten pinuh ku kabagjaan bagja laksana kauntun tipung katambang beas hamo bade pipisahan nepi ka pakotrek kitek ceuk paribasana. Kakuping gumurus sulak hadirin oge kulawarga dua kerajaan nuges jadi bebesanan nyakseni upacara akad nikah. Eta hal nandakeun yen hadirin ngarestuan pisan Jatuk Rami na dua putra raja teh. Saparantos acara sungkem ka ibu sareng karama masing-masing panganten. Sakumaha adat kebiasaan dina acara Jatuk Rami waktu harita sok diteraskeun kana acara huap lingkung. Dibarengan ku suka bunga pinuh kabagjaan eta sapasang panganten silih huap. Acara beki rame sabab hadirin masih satia nyakseni. Nalika Ranggawulung ngegel hulu hayam, anak gacrot polona mesret meneran pisan kana pinareup sang putri. Atuh sang putri ngaraos ku ciwa pisan ku kajadian eta. Ninggali kajadian kitu, Ranggadipa nuti kawit acara nyakseni pinuh bagja lantaran nyaah kanu jadi raka. Ranggawulung teh sapada harita enggal nyabut carecet di jero saku acukna teras nyaketan sang putri. Teras sapada harita meresihan cai polo hayam nu ngotoran raksukan penganten lebah dada sang putri. Tapi kumaha balu karena ku kajadian singkat harita, Ranggawulung ngaraos timburuan dina manahna. Anjeunna enggal neuteep Ranggadipa ku teutepan soca pinuh dendam. Duhung nu aya dina cangkengna dicabut, iblis parantos ngerasuk kana jiwana. Hate na ngagebreg poek, atuh teu antaparah deui ngan plus. Duhung Ranggawulung niir jantung Ranggadipa. Ranggadipa sapada harita rubuh taya di kieuna. Namun sameh ajal dipungut kuno kagungan sempet ngedalkeun lisan karakana kalayan pinuh kailhasan. Pok nyarios, Kakang, Rai teu aya hate colonos, estu bersih hate bangblas. Nyaah kanu jadi lanceuk, teu aya geuneuk maleuk-meuk. Ngadangu cariosan raina kitu, Ranggawulung teu tatapasin deui saharita keris anu lamokot ku getih teh. Bles
ditubleskeun ka anjeunna meneran pisan jajantungna. Golepak harita keneh Lastari ngemasi pati di payunan garwana Putri Kentring Manik. Nyaksian kejadian kitu nu teu disangka sacongebuk hadirin malohok ngembang kadu. Sang putri nangis prihatin tur tunggara teras kapiuhan saharita. Teu antaparah deui ninggali katunggaran eta bagenda raja rayu kinasihan ngucapkeun supata. Kisamet ieu keturunan kaula cadu ngadahar hulu hayam. Tah sakitu sasakala turunan Batuwangi cadu ngadahar hulu hayam teh. Cenah lamun aya di antarana salah saurang turunan Batuwangi ngarempak eta pacaduan, sok aya balukarna nu baris tumiba ka manehna. Upamana ngadadak budug sirah nu hese kacageurna. Cak